Aduh ya. Beres kegero ya kieu. Can peperan acan. Si Akang can aya balik. Mudah-mudahan balik teh si Akang teh mawa duit, coba can nyangu acan ya. Oh beas. Nah cai we heula sugan. Da cai mah aya di imah. Das aya keneh geuningan. Beri nuan salaki mawa duit. Oh beas acan nek olah nek nyangu kumaha atuh. Coba hujan. Kalaka hujan geuningan. Usaha teh mudah-mudahan teh menang duit we Kang lah hujan kieu ge. Nih ampun da aya nama cuaca teh. Udah godoganan yang usaha oge. Aduh, kumaha balik ka imah, duit teu boga. Teu bebenangan aing usaha teh lah. Cing kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sada si Akang neng tah. Waalaikumsalam. Halo Akang ini Kas Uwi. Hujannya Akang mah, hujanan Uwi teh kan? Hujan we hujanan. Dan can aya leueut. Leueut we heula teh nya Kang. Teu aya kopi-kopi acan da geuningan. Wayahna we nya imakur bisa mere minum, uli teu bisa mere kopi. Nah, Kang wayah kieu geuning Akang geus mulang. Cuacana ge hujan kieu. Har, da meureun hujan oge usaha mah kudu dikeureuyeuk. Wah nu meuli dagang ge. Piraku Akang di isuk lebih ka wayah kieu. Nu meuli. Hujan di isuk nih. Akang ka dieu balik. Teu mau duit pisan. Itulah. Har ai nyai teh nenuan Akang teh nek meuli beas Kang. Oh beas nek nyangu. Nyam-inyum we atuh. Nyam-inyum. Geus era dumuknya matak teu ini tuh nyam-inyum wae ge. Kamari ge Kang, geus nganyuk beas jeung minyak. Can dibayar. Ayeuna geus teu nganyuk deui ku Akang. Akang teh era da teu ka warung. Nyai mah era pulang anting nganyuk. Kitu tukang warung lagi meni sok sinis kan nyai teh gini. Nyahuan tukang minyak anyuk kan. Tah kumaha? Geus kieu. Hanya atuh Akang mah ayeuna init deui we usaha deui. Ayeuna mah wayahna we meureunnan. Akang mah moal tuang di bumi teu aya sangu acan. Aing nya lapar. Lapar teh da meureunnan Kang. Kumaha mah nya naon rek diolah. Ayeuna mah Akang mah mending angkat deui we. Usaha deui sugan we atuh kenging icis. Tawa cuma tamu sugan Akang. Tong ngandalkeun wae awewe. Itulah harek makat deui lah. Nyanjuk atuh Kang didoakeun ku nyai. Cing bebenangan usahana. Baik cing mawa duit balik teh. Jauh-jauh pulang anting usaha uhan duitan. Ngampur di tangan. Capek. Nyak anyuk kagawean teh. Marukna teh onte teu era. Minjem heula duit segan we ayaan yo. Aya moalna Assalamualaikum. Bos. Bos. Assalamualaikum. Bos. Bos. Serayat kamu tuh kayaknya udah beres lah deh sah deh oh ya iya berit coba
Gini. Bos, apa? Alhamdulillah, terus di mana? Ngaja silaturahmi. Nah, di dia atau di dia. Wah, masih kan datang atau orang gitu. Di dia lah. Kurang tuh ya, lampu ge. Kan anggur sedang gitu. Karek pasang lampu ya hungkul. Lampu marahan ya, Pak. Oh, atuh mah bisa mana mah kos kieu mah. Mana mah juga nu aneh ningali lampu teh. Itu alus we. Bicara angkieu. Bertanya. Terus di mana bieunya teh? Ngahajanya ta, Bos. Ngahaja. Oh, rek naon ngahaja teh da kudu puguh. Tangga butuh. Ayo mau semua jauh pasti gitu, mun ngahaja pasti aya butuhna. Aya naon? Nyem duit. Aya tuh. Kolin keur dagang mah teh kamari teh ngareungeut. Nyata teu payu dagang oge. Oh. Dia balik lah dicarekan mau duit. Nyai niat dagang balik teman duit mah pasti. Ngalah cenah candahar, lapar, orang diusir. Terus nyebut ke naon maksudnya? Ya kerutupan di imah. Mana emang? Dagang ge. Bos. Dagang gitu bener ya nyebut ke mamayaran kan bener. Hanya mana suka dagang deui. Pan cuaca hujan ayeuna mah. Emang dagang di mana? Tuh di balai desa kan ramean nih Agustusan. Oh, di Agustusan. Oh. Hebat tapi mana mah? Udah pun Ramai teh. Ya ramai jelema mah. Ayo meuli. Nu meuli mah kitu teh awe da kumaha hujan. Oh, hujan wae nama cuacana atuh da. Lain teh nyambut sabaraha ka dieu teh? Saayana we. Sayana. Heeh. Bener urang bongkor sayana mah teu betnya. Aya 100 tuh, Bos. 100? Heeh. Yang ayeuna wungkul 100 mah tuh. Tibang duit 100 mah. Keur obo sih keur urang mah, Pan. Itu maksudnya mana ka dieu ngagidig jauh-jauh nginep 100 teu kagok. Ada gede ting kudu dibayar meureun. Ada leutik gede ge anger aing ngaranna nginep. Heeh, ngan teu berat ting ka urangna. Dek nginep sabaraha 100 wae. 100 we lah. Atuh. Kada gua na kedeung duitna urang di ditu. Mana mah barang injem teh. Coba geus burit, teh kira ka mana rek mangkat 3 we dagang deui. Mungkin hale duit tuluy dagang deui. Oh, enak rek eta deui rek mangkat di dagang gitu. Di pamajikan di mana enak? Di imah ku kulunu. Oh, teu dombareuna hari can aya naon mah. Pantas ku kulunu ge. 100 ya lah. Oh tuh. Gede teuing. Kade ya mulangkeun anak. Ya, bener dagang deui, Bos. Ya. Apa? Nuhun ya. Ngarek ka mana? Lopan rek dikeun duit tuluy dagang deui. Oh. Cai-cai pada heula tuh. Wae Bos nya nuhun geus ngaganggu ieu nya. Rek balik. Heeh, terus duit buru-buru ya. Heeh. Tuh atuh sok lah.